Sabalat balabar kawat burinyai, dina mapak sasih Ramadan ieu, Disperindak Kabupaten Bandung kedah siap sayogi, kanggo merhetangkeun pangaos barang-barang pokok, kalebet suplai minyak goreng. Hal eta disaurkeun ku Dalem Bandung Dadang Supriyatna, nalika nitenan operasi pasar murah Atanapi OPM, di wewengkon Pasar Cicalengka, dina dinten Sabtu 20 genep Februari 2022. Dina nitenan eta, Dalem Bandung ngadugikeun ihwal perkawis langkina minyak goreng di sababaraha wewengkon. Insya Allah pihakna baris koordinasi sareng sababaraha pihak anu aya kaitanana, kanggo ngagampangkeun suplai minyak goreng di Kabupaten Bandung. Dalem Bandung ngembohan, wirehna pihakna dina dinten kamari tos ngagelar OPM di Pasar Ciwidey, sareng insya Allah hal eta ge baris dilaksanakan di 31 kacamatan sanesna, supados kapayuna teu aya deui kakirangan minyak goreng. Sakitu kapihatur, ti langit Cicalengka Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.